Aing mah boga motor, ieu teh kumaha cara makena euy. Hanas meuli-meuli aing teh motor teh ieu teh. Aing bingung. Aduh, kumaha makena da aing teh bisa make motor ieu teh. Aing hanas meuli ieu teh. Sahanya ngajarkeun aing motor hayang bisa motor weuing. Aduh, aing mah aduh kikieuan aing teh bisa make ieu teh. Aduh, anjir, aing mah hanas meuli motor. Aing kumaha ya saha ngajarkeun Bang Mendo kenaon liter kenaon Mendo bingung ming teh hanas beli motor teu bisa makena lain sorangan meuli motor anyarnya nya heueuh bisa ya nah sekian dan terima kasih ya mah teu bisa makena sorangan teu bisa ada kumaha makena sorangan tuh udah seblek karena hiji dulu aing ada kumaha ngecek anu motor anu kieu mah seblek karena hiji karena ibu ieu stepna di dieu yang lain daripada yang lain motor teh itu preasian meureunnan anak muda meureunnan saeutik mah sok ajaran sorangan bisa meureun bisa pangajarkeun aing sarua aing teu berat sarua bodona geuningan anjir diajar waktu itu tuh natana tuh kayak motor sorangan labuh motor mah ruksak ajeun teh sorangan ruksak mah nya aing kana motor nya kana motor jeung awak sorangan di itu tuh natana latihanna pangajarkeun atuh pan aing teh berat aduh aing mah kuing kasaha ka aki-aki geura misalna sok bisa aki-aki mah alah heueuh nya aki ganteng misalna aki ganteng ya ngajaran di mananya kayak cuang teangan beurang teh imahna ting di mana ting di mah saha tetangga misalna sok ulin sok ngablu wae nya aki-aki ganteng heeh ya nge cuang teangan percuma tuh da urang teh bisa make motor mah nya tuh kikieuan we kikituan we siap itu budak itu memotoran ke indungna halus amun kuda-kudaan onaman kikituan teh ngeunaheun kuda-kudaan mah di karang ya bager bener teh bisa bisa make motor hanteu aing anjing paralego pisan lamun bisa mah aing paur sebelah karena hiji nu tukang aing paur kieu tah motorna paur aing mah namun tangan atuh aki-aki urang ka ditukeun heula pangneon ka sisigan itu tuh mesti diajarkeun matana itu tuh buat aing mah lebar lecet motor mah da kau aing tungguan di dia ya bari diuk ya nya sok ngoprekeun naon deui hayu kacamata di tukang amun teu make kacamata teh kurang kemis si kumaha makena teu gitu nya nya tuh bajak laut lain eta medeng gitu ieu non Sparrow. Batu ali. Ieu mah nu kasep teu boga batu ali. Iya, teu aya batuna mah teh leutik yang cen lain batu. Naon atuh? Cendramata. Permata aji. Permata. So aneh. Permata biru eta mah. Mana ieu naon batuna? Ieu teh black. Lain. Black beungeut gitu. Lain. Giok hitam. Giok hitam ceuk saha? Sarua jeung kacamata tuh. Hidung. Beungeut. Nya. Aduh, tapi da hidung ge ngangenin aya. Aduh, aing geus kepedean pisan. Nya tuh da kudu pede, Aya aki nu naksir? Aya loba. Aki-aki mah moal mungkin. Aya nu nga-inbox loba. Mana sok? Anu bahasa Inggris hese. Nah, alasan. Eta mah nawaran eta teh. Anu padu wae, nu nawaran nomor. Eta mah nya aya di antarangan aya nu lah kitu we. Pokona mah da karasa kana hate. Jadi teuing cek urang karasa na hate sote. Teuing lop seuri we aki-aki mah bunga wae da teu apal ieu. Ngabunga karep anjir eta. Aki-aki kegantengan teh kieu ya. Cih, da meureunnan ayo komo teh orang di luar Jawa teh. Orang luar negeri. Aing bapak aing jadi sendal. So aki-aki mah sendal tina ban iya teh. Ban helikopter, ban pesawat cenah tuh. Kada bisa ngapung tak kudu dikitukeun tuh. Ing bapak aing ya kunaon teh ieu kepedeanna. Pantes kumaha? Suku pantes. Ai sendal mah alus pantes, sukuna kurang pantes. Ya make sendal ieu ge aki-aki mah alus geura. Mana sok? Tuh. Tuh. Jadi non ciri menang injem. Lain malah sama nginjem elegan gitu tuh katinggalin elegan ngakukeun elegan. Ih, aing kepedean buah. Geus. Udah, buduh kitu. Ai menang meulina ti mana nu kitu? Ieu teh aya nu ngidar di pasar. Rek di seberaan. Duh, kada. Pati da ban pesawat hayang apa hargana? Bawakeun dah. Ngangsu teh bayar. Kaki-kaki itu tuh kaki-kaki rabig. Ai boga hutang teh bayar. Kapan tadina ge teu ngahaja ieu mah. Bapak uing kieu teuing. Aya nu dagang. Ari aki-aki rabig teh hayang sendal cenah. Ieu mah moal meuli, niat lagi moal meuli teu boga duit.
Ngan kudu kudu meuli pan kudu sarua wae. Jeung saha jeung itu. Oh, aki-aki rabik sih itu Bulitar. Hege sarua sebenarnya. Sarua ceng kayak ditempo sarua teu. Kayang nama sempake sarua pertama. Amun bohong push up ya. Ji. Oh, sial ge. Tong Daon ya. Iya. 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 Aing mah salah teh ieu. Sang narangan aki-aki. Oh, di mana? Sorangan cenah. Heeh, pancorangan cenah rek diajar cenah diajar motor si aki-aki mah bisaeun diajar motor mah gitu. Nya. Heeh. Entak tungguan heula sakedeung. Tunggu litar. Nya. Mendok. Urang teh Oi. gitu. Kemana? Nanti mau medi sih teh. Hayu mau medi dulu. Deng, awasep dianggap naon? Saya hampura sugan teh eueuh sorangan. Deng, dianggap tunggul kabung we. Maaf. Sugan teh tunggul kalakai. Hop, yuk maneh. Diuk di gerak dong. Ih, gulut. Ka joget si ono. Kamarana? Nya laki-laki ganteng cenah. Si depan teh bisa mau motor, semali motor. Nah. Urang sarua gitu teh bisa. Mau motor. Diajar. Diajar mau motor. Heeh. Da aki-aki gerabi ge mau bisaeun dititah mau motor mah. Nah, Da berat. kapan sih ieu sok ngomong tah. Lain mawa teh. Kumaha lah ngajelaskeun sia mah. Naon? Otakna teh lieur. Heeh. Naon mah panggul meureunan. Apana? Apa yang diajar mau motor? Da apa meureun kudu dipanggul? Lain. Titaha kumaha ngajalankeun kitu tah maju ngarum. Dorong. Aduh aing mah nya kumaha? Kumaha nya otak ieu mah blegugna anjir. Pinter aing mah. Ieu, aya nama pangeangkeun Nih, aki-aki. teu kudu, da siapa geus apal. Sok jujur apal bae. Iya tuh, da ayo wasep apa ngurilingan rembur. Jadi apal cicingna di mana, jam sakieu di mana, keur jeung saha, di belah mana, di RT sabaraha, di kampung mana, geus apal. Boga jampe sih. Iya, nomor 1 wasep mah. Iya, kali gila teuing. Atuh meureun. Bohong. Si tanu teh buli-buli eta. Keur ngangon ucing apa? Ngegel. Ngegel. Eta ucing Ya kadenya talian cekelan ya. Besing lesot, sing kabur ke. Yo, geuwat. gampang. Geuwat mah mundok. Naon geuwat naon? Mana atuh si aki-akina? Jika nu teu ngarti we ka wasep teh. Teu ngarti kumaha maksudna ieu. Aduh. Sia mah da anjing. Nah, bendok tanggung jawab sorangan enak mah. Kanu kitu wae lompatna teh. Nyaho atuh, da sagala ge kudu aya ieuan. Ka WC ge mayar 2.000. Pusing ayo mendok we. Pusing jeung kieu mah biar Ambet tereh. ngangankeun aki-aki. Sorangan. Jeung duit. Sorangan ambet Kudu lempang. Bikeun. Tah atuh Nah. mah. Eta mah jang uang tutup mulut unggul heuh, Sep. Duh, salembar dah. Eta mah jang uang tutup mulut unggul eta mah. Yang jajan budak ieu mah. 100.000. Wah, mahi. Anjir, manehnya. Kucing gitu. Makan loba duit Ya, tenang, gampang. Tenang. Kira-kira anjir. Gampang jeung siapa mah. Mana tuh deui? Sosok bere ka bener. Tah, Apa yo? Hayang lancar embung. di mana heula aki-akina? Tambahan deui beheula. Kalau loba duit ieu sih mah mendok mah bentan Gampang, tenang. warisan. Nih, tenang. Tah. Pengas atuh lah. Yo, ojek we ge geus 200.000 prak ku. 100.000 ieu mah mahi jeung meuli udud ge. Meuli kopi ge teh mahi. Jangan mah tua-tua teh gitu. Gampang tenang. Pusing jelema kieu patut mah. Ayo duit jeung duit. Dunia tuh, Usaha ka bener hayang duit mah geura. penigi usaha. Lah manggeus. Kurang kene Mang Bendo. Tuh, teu mahi. Tuh. Anjing, hayangna sabaraha atuh? Nya lamun geus sama kabeh. Ya sudah kabeh. Tuh 300 deui 300. 300. Aing mah. 100 deui. Gawat bejakeun. Heeh, 100 deui heula. Bagi dua Sep. Nya. Beak Gampang. aing beak. Yo, Ah. Ya, duit aing beak atuh. beting. Hiji deui. Moal. Mau, Yo, tenang. yo. Geus aya nya. Orang. Tarungguan di dieu. Heeh. Osep ek neang heula Mang etana. Heeh. Mang Atona. Rek neang ka mana seorang kudu kepanggis ya.
Gampang jeung konsep mah, Karena tenang. sih yang geura bisa-bisa diajar motor, soalnya motor anyar pan. Anyar meuli. Gampang. Iya bawa anak meong ieu karunya seceurik. Ieu. Geus sorangan talian seret kali itu tuh. Wah, gitu. Belah. Luat ka ditu. Sina kepanggil, saya. Bener kitunya si eta. Jak ai duit uing coplok tah. Pan heueuh urang ge ku si eta masuk benang we gede duit urang ge. Liur aing mah. Ya betul cang lempang kali itu bari neangan urang ge. Ge lamun teu kepanggih tah nya. Ketor ku aing Ketor. setna Heeh. bro. Ya, luat. Pusing aing mah. Pusingkeun. Nawangan di lingkung gunung nyawang bagja pengharapan ditetar galung pangkuan panawangan nindun rasa kaheman kerbalaria rahayu bagja waluya. Alah, siram. Hayu naon Siram garateul duh. garatul kumaha bakat garatul. Si J. CR mawa saha? Abi gaduh rencangan ieu. Aduh. Asa kenal? Mang. Kenal meureun. Kenal. Kenal ka mah. Mang ieu mang. Oca, Ibu ibu tuh Oca. Lah udah mama icu ae segala we. Kabeh teh diakuin. Orang main bawa-bawa wae teh. Nah barang ti mana? Sok atuh kenalkeun ka Bapak Uing. Neng Damang. Da incu aki eta mah. Ngambuan urang Ih, icu sasaran. Aduh. Aing. Oke, kamarana itu teh? Ieu teh si Neng teh yang niring ameng cenah. Heeh. Si Ayah. Ih, si Ayah di Mang Bulitar. liter gitu. Oh, pokok Mang Bulitar. liter jeung Nya teu Mang boga Ato. pangabutuh. Dia lamun ayah mah bisi sorangan aya pangabutuh. Ayah. Ayah. Kasih eta mah heueuh kasih eta mah kitu ayah. Lamun urang keur keueul kitu lah bulitar geus boga bulitar beteungna. Pan karunya Bapak Uing sok Coba disiksa beli we. teranya. Ah, jama geura. Ah, geus tong di deukeutan. Teh, kenalan atuh. Itu senang kenal ajana. Oca. Kenal. Ya. Ulah caket-caket jeung ieu Paur. Sia. Cekat teuing. Sep, Kita incu aing cicing. Beri Keprak. Atuh. Geus sok resep mah mere piduiteun. Sok mending eta ini sok cik. Oh, gimana jeung video teh mah? Osep. Mau dikirim. Sok. Incu aing di kitu-kitu. Geus tong loba. Kira spesial jeung saya mah kena nyekelnya. Kaos teu apal duitna ti mana nya? Nya apa? Hah? Ya, Ngadaoh deui. aya nama ambe. Nyatu Ambe meureun. eta ambe naon ambe lancar usah sorangan ka dieu yang beureum eta. Be eta mah paling mana? Bisa dikaler. Kaler. Tapi teu. Oke aja. Cep ka dia. Cep ka dia. Moal. Ka ditu. Ayo ada nitip incu. Ka dia sorangan. Cicing di dia tah. Sorangan kan nyeker duit. Heeh. Teh duit Ongkos teh. cai aki-aki teh. Teu kaupen apa osek bahagia geuning saeutik atuh. Lain masalah bahagiana aing nempo eta tambah deket. Ah, eta Yo. bener. Sorangan panas deui nya. Set. Usaha dong. Eca, penda geura. Ya, Daerah. kela yuk, saya kayak bisnisan. Ya, mantap, yang menang duit bung. Yang atuh. Saya boga bisnisan. Dagang bubur pan teu beak-beak eta tadi jaer heueuh. Pan dilarang keras, na bubur lagi. Dilarang keras. Dari keras mah. Ya, Abi mah tadi bade meser bubur teh cenah mang kudu disanguan buburna. Kudu disanguan cenah. Ada Aisyah cek saha aja jang bubur kudu disanguan. Tadi komplain cenah mang atau mah buburna teh disanguan cenah. Jadi Banget. Ada. Sanguan kumaha, sanguan bubur sanguan. ya bisnisan. Mangkih dulu lagi, itu sebulan pisan kalau Ya gitu. Bapak Uing mah sok riweuh cicing rek. Cina ieu pupuk. Arek mereneng oca incu tuh guru. Ya. Tah, apa Mang Bendo? Bendo. Bendo. Oh, apa bola mah teh kaedanan ku si Markona. Nya. Gunung kita si Markona. Duit cenah klaim. Beli motor. Heeh. Beli motor. Antu bisa makena. Geus boga di duit ayeuna kitu. Pan baheula mah eta teh jabar da lieur deui ku duit gitu. Ayeuna mah Aya kadatangan aya. menang deui ayeuna mah warisan. Menang deui. Menang deui, meuli motor. Ngajual naon deui cenah? Teuing, set. Sia mah pageuh pisan kalau gitu. Teuing ngajual naon? Kela neng oca. Kayaknya aki bisnis heula nya. Kala tenang, mal dianurin ke dia amang konsep. Kumaha ieu kumaha tadina? Ah, cicik dibawa ulin konsep itu. Ye, eta mah milik Abi. Sok rusik cik hayang Yo. apa we ka Bandung Nah, we mah. cenah.
Cek Mang Bendo teh pangajarkeun motor, cenah da aki-aki kan aki-aki rabik bisaeun na motor. Ah, pangajarkeun. Geus apa ka harting tong lilating. Nah, masalah duit mangke. Nangke. Naon? Nangke. Nya engke atuh da kawin lagi caranya pelicin. Eta duit naon? Aneh aing nu dibutuhkeun kudu aya pelicin teh urang. Yo, ayeuna kieu lamun uing teu merein popok pi duiteun mang atuh mah menang duit. Heuh pan ge diberek urang. Da aing kudu ayeuna. Moal dibejakeun di mana-mana. Tong ka aki-aki. Sok. Kumaha ieu teh. Geus siap atuh ya perang tempong Mang Minta Bendona. duit. Wah menjeunna tuh. Ya Bapak Wing tadi, Bapak Wing. Ya sok ka dieu, rek ngajaran di dieu. Tadi kan itu, tah sok rek ngajaran di dieu Wing. Apaan jauh tuh mah tadi. Asa ka incu cenah boy duitna ka dieu. Hah, aing yeuh. Asa pusing. Tah, jang jajan. Di dia atau abi di dia Ah, udah sampai. cenah gitu. Ya, jasela jeung Aki jasela. Heula. Cicing. Ya buru-buru si Bendo bisi kaburu eta si Bendo. Jajan mah. Jang jajan. Aduh, kena itu jadi salah. Aku Iya, pada jeng duit palsu. ya, aing eta. Kitu merek eta. Asli salah nempo. Salah nempo. Eta teh salah. Atau menilai sangkit. Ya, Asli ya teh. Galeng. Ya, incu aing mah eta teh nyebutkeun palsu teh pada hiji. Bikin kabeh. Jang jajan. Mah asli eta mah. Balai sangkene ieu mah tuh. Geus siap piap. Wah, urang Mang Bendona Teh urang. sangkene Bikin udah teh ongkoh. Jing baralik ka ditu. Ya, jang jajan tambahan deui. Ih, kumaha atunya ieu teh. Aing mah Ya, nak mana ieu nya? Ya kumaha si Osep ngabejaan Duit Mang. sorangan gede Mang Kaning. Wah, pan heueuh. Sabaraha tadi merana? Hampir aya 500 mah. Wah, gede eta mah yakin aing mah. Oh. Geus eta mah geus punjul deui wae. Teu kasorangan ka aing nipuna teh. Da teu balik si eta mah. Di mana-mana ge. Ampun. Di mana-mana purang adeos eta mah. Heueuh pusing. Mata si Ciboy ge pusingeun gitu. Heueuh mah tak wae ka dieu heueuh. Heeh, ayeuna datang deui nu geulis, hentrang barena. Heeh. Ari teh kumaha teu ngebetna tuh si Osep. Ngomong geus giekeun duit. Beuki we bolotot hejo. Pan kitu. Aki-aki di bejaan hantu si aki-aki. Nah, oke. Iya apa tuh? Duit ka aing. Duit ka aing teh. Mana buah? Tah, tah euy. Tah. Mana tambahan duitna? Ih, dom. Iya, Mana aki-aki. mana mah Mana tambahan deui? main tambahan. Nah, iya. Sorangan si Osep mah sombong sorangan. Enggak tah. Ya, ya ke heula. Hejo. Ih, Hejo. Mana? ke heula atuh gampang. Aing Sorangan. aing mah Semangat tuh, semangat ieu teh. Iya tuh. Cicing. Kumaha heula cicing? Cicing naon heula? cicing heula. Apa pemikiran anu geus? Uing mah bager, dermawan deui. Bang bagerna sadunya oge urang mah. Gitu. Oh, batu. Nya heuh dibagi teh, kabeh ge dibagi tenang. Bager, ari urang mah jalma soleh dermawan, urang mah sok sabaraha we dicokot oge aduh. Iya kumaha ieu? Bener. Tah, aduh. Tah, kitu bager ieu Neng, ieu Neng. Aduh, tah. Aya ieu. Ari abi mah dermawan jalmana teh soleh. Sama dermawan Awewe. Ya heueuh. Geus ayeuna mah abi bade diajar motor, aki-aki. Sok pangajarkeun. Sok, rek diajar motor. Apa beli motor anyar? Ya, mun diajar motor mah kudu apa? Sing bisa era ieu. Ih, atuh pan ke dibawa jalan-jalan. Sana di jalan-jalan. Cicing teh loba Ocanya, cetak. ocai diajar jalan. Cocok jalan-jalan. Moal daekeun. Banget jika dodol gitu. Anjing kerekenat kudu murna. Ya. Incu aing. Pajak kita keluar tak itu. Cacingan. Buru aing diajar masuk. Gawat atuh. Aing tapi ada ulah waduhnya. Ada sebelah kerengnya dengan hiji. Cenah ya kumaha meureun. Gawat. Terus pesakan cak bisi murah. Buat. Ameh teteh ulin jeung kocak. Mimitina kumaha? Sok etakeun wae. Ye. Tunjukkeun. Itu. Tunjukkeun. Di rem atuh. Tong direm.
Gitu. Ulah direm gitu Ulah. Kumaha? Gitu. Cok dah eta darorong. Mataikeun. Cok tutup. Pak. Paur. Taekeun aing sukunat. Lain ditaekeun kitu. Kuat ke bener atuh. Iya naon Ya. Pindah di dieu ulah di dieu. Dieu kalau kanyarari bujur aing. Sesebelakan. Buat. Sok orang tempoker. Cicing heula. Mending teh dikuburkeun. Ih, langsung disosok. Gitu. Sama eta nya gebah-gebah motor teh.